sadaya anu kersa ngamalkeun ieu carios manawi janten mangpaat di dunia rawuh akhirat sabab amal rejeng ilmu nu janten kasampurnaan pituturna ieu kita dangukeun masing ka harto Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. sanes tembang nu didangu dangu mah tuturanana kedah sejatolab ilmu hasilna dunya akhirat elingkeun masing kaharti lenyepan pedaranana kuno sepuh kuno anu menakuring teu beda sami kedah tolab ilmu parentahna Kanjeng Rasul nu katampi ti pangeran picatur agama Islam mesti dilakonan kabeh perkara rukun lima Allahu Akbar. teu pisan menang tinggal sahadat salat lulugu Asyhadu an la puasa zakat jeung haji wajib dilakonan sarta kena ikhlas hate ari ikhlas teh tegasna tenang. ari ikhlas teh tegasna anu migawe ibadah eling ka Gusti yang agung sanes karana nulian Allahu Akbar. ari salat kudu bae dulu teu kenging dikodoan sanajan bari keripu Kewajiban.
pisan udurna sahadat sinar solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain cara anu tilu puasa haji jeung zakat sapertos namung haji upami teu kawasa ditinggal teu naon-naon. Kitu deui ngajakatan eta teh aya syaratna. Ari anu jadi baku milik harta nutos niso. Milik harta nutos nisok dulu. Udur puasa geus yakin nu teu kudu dikodoh. Sapertos jami tos sepuh geuninganan anu tos teu bisa mapan. Sapertos jami tos sepuh anu tos teu bisa mapan. Tos teu gaduh pakasaban. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Tos teu gaduh pakasaban atos janten jalmi pikun eta di